Gusti Allah teh dina bulan Ramadan teh bulan bungakulan karanaon sabab Allah bakal nyalametkeun urang sadayana dina neraka eta itqa'u minan nar bakal ngabebaskeun urang tina neraka nar teh seuneu teh panas tapi kajami anu teu aya dina ridho Allah mah moal panas cek waliullah mesti abdi lembetkeun kana neraka asal aya ridho Gusti we lamun aya ridho Gusti mah jangan lembet neraka teh moal panas cek urang kalian di dunia seuneu teh panas Kanjeng Nabi Ibrahim seuneu panas henteu teu tiis qul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim Raja Namrud ngumumkeun poe ayeuna Ibrahim kudu duruk dina seuneu tumping malaikat nu ngajaga langit cek malaikat Ibrahim ridho kami anjeun diasupkeun ka seuneu ku Namrud soal malaikat nu ngajaga langit teh kami teh gampang wae rek nurunkeun hujan ngan Allah mual ridho Allah mual masihan ijabah doa lamun anjeun teu minta dengan maka Gusti Allah sok Muhammad atau Ibrahim anjeun ngadoa ka Allah supados Allah ridho kami nurunkeun hujan kumacem Nabi Ibrahim kami mah teu butuh hujan suping deui malaikat ngajaga angin cek eta malaikat Ibrahim isuk Namrud rek ngaduruk anjeun kami teh hayang boga andil jang agama buru-buru ngadoa ka Gusti Allah supados Allah tiasa ngutus kami rek niup seuneu Namrud kumaha cek Nabi Ibrahim kami mah teu butuh angin tas kumaha wala Nabi Ibrahim nah hari Allah teh paratos teu ridho ka kami sakitu mah cek malaikat tangkos wae Gusti Allah mah ridho ka salira Ibrahim cek Nabi Ibrahim kumaha lamun Allah ridho maka kami bakal aya dina kasenangan ti Gusti Allah kadamaian ti Gusti Allah Kanjeng Nabi Ibrahim teu butuheun kana kana seuneu teu butuheun kana cai kami mah mun teh mah dipikaredo Gusti Allah sok alungkeun kana seuneu asal ridho Allah we dialungkeun Nabi Ibrahim ku raja Namrud teh kana seuneu teh da tiis mun bahasa ieu mah heheotan Nabi Ibrahim di jero teh loba kating tiis-tiisna ceun adat mah pan eta seuneu teh panas tapi Nabi Ibrahim juga hayang disingkirkeun eta seuneu henteu asup we kana seuneu jami anu aya dina ridho Allah mah jika Nabi Ibrahim gitu ari urang teh masalah teh tah masalah teh seuneu ieu da jelema anu hirup mah gaduh masalah lamun urang mung mah boga masalah jadi jelema gelo sok ibu telaranya hari itu gaduh masalah setiap jami aya anu masalah mah anu hirup mah aya masalah ngan jami anu aya masalah teh upami eta jami caket aya di kasina ridho Allah jiga Nabi Ibrahim engkang-engkangan we tenang-tenang we dan aya dina ridho Allah suhur masalah mah bertubi teu masalah mah tapi hirup mah tenang we nah pan aya dina ridho Allah tapi jami anu aya dina teu aya dina ridho Allah masalah leutik jadi gede piragi teu boga beas saleter tepikeun urang maring Gusti abdi teh teu boga beas jang isu tepikeun apal sa RW eta teh teu pirang kitu nya teu bira teu boga duit 50.000 sa RT apal teh masalah leutik eta teh masalah alit eta teh batu bermasalah ageung nyantai-nyantai teu masalah ageung hutang ratusan juta bahkan miliaran tenang-tenang nya ge ada kayak gitu bakal kabayar aya Gusti ieu eta nyebutkeun aya Gusti ieu ngan ngagapakeun aya Gusti ieu ieu mah tenang we ieu punten nah eta pasantren-pasantren nu arageun teu gaduh samatan gaduh samatan eta teh rek ngabangun teh injem heula ka material injem ka material loba masalah seut
masalah, mereka bangun pesantren, bangun masjid, seueur masalah, tapi nyantai-nyantai we. Namun bahasana aya Gusti Allah. Beres masalah teh, beres, stres henteu, tergantung mana eta ajengan henteu. Beres dari pesantrenna, bebeja ka santri jam. Beres dina pesantren mah, nya mangsa tos beres. Naon di sana urang rek neun naon nya. Dia menjadi masalah eta teh hayang loba masalah deui. Urang nanyuk deui cenah kabar. Rek naon? Urang meuli mobil cenah ayeuna bajar pesantren. Dulu kata tamah deui masalah. Pangarsa anu meh urang teh etos rengse eta teh masalah teh. Tos rengse masalah di depan urang teh tos ngabangun pesantren. Ratusan juta bahkan miliaran urang ngabangun pesantren. Nah pangarsa karah ieu teh proyekan meser mobil panjang murah kali santri, jangan santri ngarah gampang bolak-balik murah kali santri. Jadi meser mobil ngarah naon ternyata teh ngarah murah teh aya masalah. Nah jika aya masalah segala rupa ngarah deukeut ka Gusti Allah. Nah cenah mun deukeut ka Gusti Allah tingkatan urang pan Bu. Lamun eueuh teu caket teu masalah mah datang caket ka Gusti Allah. Kakara loba masalah deukeut ka Gusti Allah. Jadi mun keur eueuh masalah teh jangan masalah anyar. Haji urang nganyuk deui cenah kabar ngarah aya masalah di mana bahasa tahajud deui pan kitu, hajat deui, pan sholawatan deui, beuki deukeut deui ka Gusti Allah, disiar masalah teh. Nah seperti kitu, tapi pan aya dina ridho Allah, nyantai we aya masalah.